beteng huntuna. Huntuna mah suceng. Anakna nusu bakanang abon. Nu katilu tarbiyah ba'da wiladah, didik urang kali dina sabada lahir. Kumaha didik urang kali same lahir? Kade napakah jang adiknya? Napakahna kudu hal. Idaka horojal wa idaka haram horojal haram. Lamun anu dituangna halal insyaallah saya, tapi lamun dituangna haram naudzubillah. Nanti lamun boga budak bangor rada hese di kuarah ulah maka nyalahkeun ka budak. Introspeksi diri. Bisi nyaritan naon keur nyieuna padu wae. Padu serepet gajelang wae. Lain wudu heula kade. Yang adi wudu heula Rizka wudu heula beres wudu salat 2 rakaat. Beres salat 2 rakaat baca Yasin 3 kali. Tuluy ayat kursi 40. Saya simkuringnya kantos ibu. Tas wudu rek salat kagrek Allahu Akbar pun bojo geus buka. Ibu simkuring ngaos dina manakib Syekh Muhammad Al-Yamani, ibu gaduh murang kali 13 jadi wali sadayana. Jadi ulama sadayana. Ternyata ibu amalan anak hebat. Dina nalika mulai hamil ibu bojona eta Syekh Muhammad Al-Yamani, ibu teu pulang. Anjeunna teu pulang. Bojona mah pirang pulang. Terus anjeunna nyepeng udelna, pandangan nu kencan nyepeng udel bojona, dipatuh nyepeng tasbih. Ngaoskeun Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama 10.000 kali. Beres eta ngaoskeun sholawat anu diijazahkeun ka Nabi Khodir 313. Terus ngaoskeun deui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali tapi ka suhu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Di tengah jawab salam mudah-mudahan sing paranjang beheungna. Pemuda di tengah jawab salam mudah-mudahan isukan putus cintana. Pemudi di tengah jawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Amin. Ibu-ibu nu tengah jawab salam mudah-mudahan carogena nikah deui. Amin. Amin. Bapak-bapak nu tengah jawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik. Wios sakali deui wios. Ikhlas. Ridho. Moal ambek. Moal ambekan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Azaman tajaja walahu sultanu yaf'alullahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم وافتح لنا فتوح العارفين آمين واجعلنا من المقربين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من العلماء العاملين إمام المتقين الصالحين طائعين لله ورسول الله آمين يا الله يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم aya kawat dina henteu nu teu ngajawab sholawat sing nyeri beuteung bade diwalar bade Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca lagi deui ayeuna an nikahu sunnati paman rogiba bis sunnati falaysa minni sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal Mukarram Bapak pengatur waktu pengantar acara anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Sengaja sim kuring mayunkeun pengatur waktu pengantar acara sabab anjeunana gaduh jasa syariatna sim kuring dipanggil ku anjeunana sim kuring tiasa cumarios dipayeuneun Bapak Ibu sadaya tanpa dipanggil ku anjeunna aing ngajedog we tadi di ditu tepi ka subuh aing berdahar cigare alhamdulillah wabil khusus sahibul hajat saha sahibul hajat teh eta we lah mudah-mudahan sahibul hajat hajatna sing barokah amin sing janten sedekah amin dawuh Kangjeng Nabi mana kosomalun min sedaqatin bal yajjat harta anu disodakohkeun ku Allah moal dikurangan balikta ditambah sing termasuk anu galuh hajat ditambah milik rezekina khusus urang sadayana umumna amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus panganten baru ngaranna ge panganten baru mah beda jeung ibu panganten baringu ayeuna bisa seri sote isuk mah poe Jumat aya nu datang ka imah ieu urang doakeun panganten baru mudah-mudahan dina ngambah rumah tanggana sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah kacai jadi salawi kadarat jadi salebak kacai sing getol mandi kadarat sing getol sholat kacai sing sae ati kadarat sing sae akhlak rumah tanggana sing duwikeun ka paket rok itu sing lambat lambut ari lambat teh lila ari lambut teh beuteung sing lila diluhureun beuteung para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadaya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun dohir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu darolim, berkah rezekina, berkah ilmuna, tambih milik rezekina. Tambih
Ibu geus calana prek amin tertulis. Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Ya masalah lah daripada aing turun di panggung dicekek kunini. Mudah-mudahan para alim ulama di paparinan kurang kali anu solih solihah. Amin. Biasa ngalanjutkeun kana perjuangan anak. Ngawurukan urang sadayana. Ngawurukan kana ilmuna. Sebab urang butuh ku ilmu leres. Ibu butuh ku ilmu. Pak butuh ku ilmu. Naon sababna sabab Allah nyabut kana ilmu tauhid lain ilmuna dicabut ku Allah tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah leres. Allah nyabut kana ilmu fikih ilmu tasawuf ilmu Al-Qur'an lain ilmuna dicabut ku Allah tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. Sarebu nu bodoh paeh moal jadi musibah tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah cantang tuh kaganti 10 tahun leres. Beda jeung Pak RT jeung Pak RW hirup keneh geus disedak-sedak. Aya Pak RT aya? Pak RW aya? Hidup Pak RT. Hidup Pak RW. Sing tarik tuh hidup Pak RW teh sigeun dendam. Ibu, Pak RT sareng Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Naon sababna? Sabab kiai ustad ajengan ngaimaman di masjid jamaah geus kumpul di masjid. Ngahotiban jamaah geus kumpul di masjid. Sim kuring cumarios di dia ya jamaah geus kumpul di masjid. Tapi Pak RT jeung Pak RW eta unggah poe isuk tepi ka sore kukurilingan we ieu di kampung naon? Cikareo ngagigiring jamaah supaya jadi ahli masjid, ahli berjamaah. Mantap Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Tapi awas, lamun RT jeung RW ngajedog wae satu dibanding. Mantap kurang doakeun Pak RT Pak RW mudah-mudahan sing soleh. Amin. Nyaheun ka urang. Urang teh hirup teh geus riut ieu teh komo kamari keur corona. Barang corona terus usum corona segala ulah. Anu di kota ge lari teu arus saha kadon ngaharulang sarua aing ge ngahulang. Teu meunang diriungan. Saya menelepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustad, Mama Nawian, tah aing bunga. Siapa yang rek mulem? Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustad, hapunten, tah aing leus. Nah ngabatalkeun. Jadi tungtung nama aing ge sarua ngahulang. Ngahulang moe. Mata daripada ngulang geus ngoprek nu aya di imah. Oprek terus 2 tahun aing ngoprek. Akhirna beres corona sim kuring dipariksa jeung pun bojo, ari sim kuring negatif pun bojo positif. Eta teh naon? Ladang. Nya sok sanajan aya lockdown. Majar teh lockdown kudu jaga jarak. Lamun salaki jeung pamajikan numpak motor kudu jaga jarak. Kudu aing teh di kamar teh hese jaga jarak. Mudah-mudahan urang sing dijauhkeun dina musibah eta teh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, pemuda-pemudi, santrin wa santriawati anu sami hadir anu kalintang kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Pujian maranti anu jadi panghias ati kagungan Allah Rabbul Izzati. Puji anu jadi panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla kalayan takdir teu bisa dipungkir, qadar teu bisa disinglar, manusia taya tangan pangawasa hungkul Allah anu maha wisesa. Nu tadi rikat ini teh heula cepat mangkat nu can datang masih suung nu hadir man wayeuna. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung bangkok ngaronyok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu darenok anu marontok anu marake andro. Aya nu denok aya, nu montok aya. Ngan sim kuring nitip ka istri nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calana pondok.
bisi kaciri ngegendok siga batok kana tuur mata kleklok kana cangkeng mata incok jeung sim kuring sok hayang ngarontok. Tapi alhamdulillah keur kieu mah keur ngaji mah alhamdulillah rapi ngarang ge tiung aya nu tiung beureum aya tiung koneng aya tiung telur asin aya tiung coklat aya ulah eta mah banyak tiung coklat hayang digulung sieun tos lara rapi kaciri anu istiqomah mah rapi beda jeung anu kakarap nyengsol tong dibenerkeun jadi kapanggih tos lara rapi mudah-mudahan sing barokah amin sing tarik aminah tiasa angkat ke Mekah pindah ke peser kebon jeung sawah kadamel bumi anu megah kapeser mobil anu mewah pamajikan nambah solihah ibu geus melotot. Alhamdulillah urang sadaya dina raga tolabul ilmi silaturahmi anu dikaitkeun kana acara pertikahan mudah-mudahan urang sadaya sing kenging ridho Gusti amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugi tep limpah curahkeun ka junjunan alam baginda Islam Nabi akhir zaman mustika alam anu teh Nabi sabada anjeunna sok sanajan dikaler di kidul loba ngaku rasul sok sanajan jalani Nabi anu geus hidup lawan sifat ka Allah Subhanahu wa taala ku habibi tertinggi baginda tercinta yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekakantur ka para kulawargina, para sahabatna tabiin tabiatna tuntugi ka urang sadayana selaku umatna anu selalu turut tumut patuh kana ajaranana sok sanajan urang tetepang tepung sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja leres. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan ke urang de alam mahsyar dipenakeun sareng anjeunna amin. Di akhirat kepenak sareng anjeunna amin. Dina waktu keur bingung linglung susah gelisah resah payah urang ditepangkeun sareng anjeunna ditungtun dituyun dirawuh dipangku dikelek disangke urang dicana kana rahmat Allah kana magfirah Allah kana ridho Allah urang dikiringkeun kana surgana Allah melalui syafaatul udma anjeunna amin ya Allah ya Rabbal Bo, aing mau nanya ke lalaki. Sabab aing terus ke lalaki. Bo, ayah, buaya, buaya, buaya. Bo, kiten kenal kasim kuring. Pengen Allah Ibu Wios perkenalan. Wios meneruskan. Tak kenal tak sayang tidak akan ada pengorbanan. Ibu etang-etang silaturahmi Pak simkuring jenengan Muhammad Satta Al-Baihaqi Al-Ghifari As-Sakofi Al-Jazair Al-Bantani At-Ta'liti At-Tajwidi Al-Mantiki. Katalah ngan alhamdulillah ibu simkuring khusus banyu resmi umumna Indonesia simkuring sok ditelah Ki Gelap Serepet. Buka ibu dina YouTube ketik Ki Gelap Serepet muncul simkuring. Naon kana disebut gelap? Astagfirullahaladzim. Aing jauh-jauh ti Garut. Jauh-jauh ti Garut aing nanya ka dieu. Da jalan ge tadi kakarak diumumkeun deh. Anu disebut hidung aing hidung kurang bodas coba nyebut poek segala aing poek kurang cang puas neuleuh ka dieu ya kieu je ibu pamajikan mah bodas pamajikan mah nya ibu lamun aing geuneuh pamajikan geus terang ke anak aing kumaha tutung aing kitu mah pan aing geuneuh pamajikan bodas anak hejo carulan. Eta ibu sadaya simkuring ngaos pertama di Menun Jaya. Dia di Huda. Ngali ibu ngiring ngamukim sareng pangarsaguh ka Garut. Eta babaturan karasep garanteng ngan ieu pan kasepna mah. Kasep fitnah eta teh. Ibu sadaya baheula mah can aya HP
lamun ayah santri anu anyar gelis disaluratan ku santri lalaki teh nu ganteng kasep nyuratan kalau gelis asin kuring ge bukan nyuratan kalau gelis eta cek nu kasep nu ganteng da nyareka ari sia teu gablek pikiran goreng patut hayangkan gelis ku aing teh gablek pikiran ya teh hitung-hitung memperbaiki keturunan eta dikersakeun ibu nu gelis narima kasim kuring alhamdulillah mantap tapi kaya kasim kuring mah teu butuh kasep teu butuh ganteng butuh teh payu dugikeun ka eta nu geulis ibu sadaya hubungan jeung sim kuring akhirna eta nu geulis kawin jeung batur aing ceuri dikobong was doneng geuning teu nyana gelis lingir bulan purnama buru-buru siapa ika artis bager jadi buah hati anak dedehna kabina-bina mun teu anak teu inget ka qadar pinantos anak teh sasar doneng basing kasabar sing ingat kodok jeung qadar ceurik aing dikobong itu masalah. Mudah-mudahan pertemuan urang sadaya ku Allah dijantenkeun ibadah amin wasilah pertemuan silaturahmi dipaparinan rezeki anu seueur tur barokah amin dipanjangkeun yuswa bari tiasa ibadah amin ibu hoyong panjang yuswa hoyong panjang yuswa wae batur geus eueuh aya keneh sorangan wae bae boga sawah sorangan boga kebon boga imah boga mobil sawah digarap dipanen dijual dibeli sorangan wae ibu bapak sadaya urang ngadua ka Allah hayang panjang umur lain berarti umur urang ditambahan ku Allah tina 60 kana 70 sanes sabab umur mah geus ditentukeun ku Allah dihin pinasti anyar pinanggi dihin pinasti geus aya catatanana di Lauh Mahfuz anyar pinanggi ayeuna terjadina dina lalakon 120 dinten ada nepi 4 sasi di lebet patuangan anu janten ibu itu umur geus ditentukeun ku Allah termasuk rezeki jodoh pati bagja cilaka itu bisa ditentukeun ku Allah terutama rezeki mata kurang ulah salempang tina masalah rezeki sadayana kabagian leres dawuh Allah bismillahirrahmanirrahim ibu kieu-kieu ge ibu baheula keur ngaji mah ibu juara MTQ ieu teh juara pertama pesertana sorangan nya naik ka panggung batur teu datang sorangan wae juri na kitu datang tak nulisnya sorangan juara pertama hadiahna ge nyieun sorangan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha teu aya nu kumarayap di alam dunya utek dong warang taga orang-orang kegodongan noga denolati nu kaciri nu teu kaciri KBG dirikian kompak dirikian tuh di mana-mana diajak edan mah kompak jadi sadayana ke diri sok ibu sok tuang naon sangu
Aya nyebut nasi mah tuangan orang Jakarta. Ari urang mah jelema. Hanya urang sangu ya banget sangu. Jelema muana sang. Asalna tina beas diaduk. Sangu tina piring. Aneh urang dia sangu diaduk tina piring. Ibu sok tuang na piring? Ulah, ini tuang na piringnya inceleh na piring. Aneh urang. Uangnya inceleh na piring. Jika ada radio sinetron ke dengan TV-nya. Ibu tuang mana sama? Na kursi, tasangna na piring, tuang na piring. Ibu bapak tong boro-boro urang anu geus dewasa, urang anu geus bisa usaha, lamun urang tapakur oro anu aya di lebet patuangan anu janten ibu dirigian ku Allah leres tina hirup. Bahkan barokah lahir anak, tatangga dulur daratan, aya nu mawa popokna, aya nu mawa sampingna, aya nu mawa bajuna, aya nu mawa celanana, aya nu mawa ranginang. Keur saha eta ranginang? Keur indungna saha budak mah can boga dosa. Dia teh barokah lahir anak, budak can boga dosa. Naon can boga hutu. Kan tadi teh barokah lahir anak jadi budak can boga dosa. Budak can boga hutu. Benar. Oh nyam supaya ulah bersaing jeung bapana, budak teh dipasihan naon? Buntu. Sok ibu lamun urang kadumuran kali umur 5 tahun can boga huntu sedih. 5 tahun can boga huntu sedih. Tapi lamun budak umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu. Araneh urang ieu mah budak jadi huntu bunga. Jadi lamun boga budak 5 jadi huntu kabeh. Ya ibu budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai, bunga dia mau budak jadi huntu. Alhamdulillah, budak jadi huntu, alhamdulillah. Jadi ibu sadaya urang ngaduan ka Allah yang panjang umur lain ditambahan umur teh ku Allah teh sades, tapi umurna panjang mah sok sanajan geus teu aya di alam dunia, sok sanajan geus maot, jenenganana selalu disebut-sebut kudu hirup leres, dikenang seperti para anbiya, para wali Allah, para ulama usholihin, para sholihin. Jadi ternyata urang ngadua hayang panjang umur teh hakikat nama urang teh hayang saeam sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Hadirin rahimakumullah. Satu acan simkuling ngalajenkeun kana cumarios. Bila Anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, minumlah dulu. Wah, aing minumna nya. Oh, biasa. Soal simkuling mah wayah kieu mataran kieu. Itu naon teh? Susu. Astagfirullahaladzim. Orang Tasik mah ulah nyebut susu kasar. Ieu mah ka kiai kajengan manggas teh susu kasar. Kuduna mangga. Simkuring mah tara wayah kieu. Ieu mah engke subuh. SGM. Susu gantung manis. Geus dibuka ieu. Ngomong iya bisi monyong. Ieu teh cai murah. Bo. Upami ngaleut teh kedah nyunah roh. Ngangge panangan katu barica baca bis sakedik bismillah. Upami hoyong keneh bismillah. Kautamaan nama 3 kali bismillah.
Tah upami hoyong ditambihan nikmat aoskeun alhamdulillah. Tah eta teh contoh ngaleut Rasul. Ari contoh tuang Rasul kumaha rek tuan kumaha udahareun. Atos tadi di ditu. Atos. Mudah-mudahan ibu sadaya dina acara pangaosan tasakur walimah nikah urang sadaya uih di dieu sing rebo ku panghampura Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sabab ibu sadaya teu aya deui anu berharga kecuali ngariung di pangaosan. Ngaranna ge pangaosan. Pangaos harga. Pangajian. Pangajen harga. Ngan seueur jalmi anu teu apalkan harga. Ibu apal monyet? Apal monyet? Apal monyet? Ibu monyet lamun tidak milih duit sakarung jeung cau satuluy rek milih mana tah monyet? Naon sababna? Teu apal harga. Dalam apal harga eta monyet bakal milih duit sakarung tuluy megat ojek di payun langsung ini ka Tasik hayang sabaraha naon? Terus tah jauh. Mantap apal loba jalma ku apal harga. Mudah-mudahan urang masing termasuk jalmi-jalmi anu apal kana harga sehingga urang uih dieu rebo ku panghampura Allah jadi manusia pilihan Allah, manusia anu berharga payeuneun Gusti. Amin ya Allah ya Robbal. Dina acara ieu nikah ibu tasakur walimah nikah. Tilu berarti judulna, hiji tasakur, nu kadua walimah, nu katilu nikah. Tasakur mudah-mudahan yes syukuranana sohibul hajat sing narik-narik kana tambih-tambih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasakur teh ibu aya anu disebut tahadus, aya anu disebut tasakur. Tahadus bin nikmah, di mana-mana orang menang nikmat sok caritakeun. Itu teh sebagian tina suku. Nah maneh nikmat-nikmat wae kudu dicaritakeun. Mana dalilna? Itu kan aya namanya. Bisi aya jalma nyebutkeun naon, nayakeun dalil. Sabab zaman ayeuna mah akalam bila dalil wala enge. Mun nyarita teu make dalil terkadang saeueun ngadenge. Tah dalilna wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Di mana-mana orang menang nikmat teh caritakeun. Syukur-syukur anu ngadangukeun kabagean ku eta nikmat. Ai urang mah sok sabalikna. Menang nikmat disumputkeun, namun menang musibah 8 RT nyaho kabeh. Padahal mun menang nikmat teh bejakeun menang musibah mah sumputkeun. Cukup kurang mah jeung Allah apaleun. Sok penta jalan keluar. Ieu mah belak cabe. Sakali alus cabena hargana murah. Sakali hargana mahal cabena. Ayo dibeja-beja belak cabe teh. Rugi. Atuh masyarakat teh naon? Tuh bisi hayang rek nyambal macuk. Atuh aratoh masyarakat bari ngaduan mudah-mudahan tahun hareup sing rugi deui. Anu bisa nyambal deui. Matak tah urang mah kedah naon? Syukur. Mudah-mudahan ieu tahadus binikmah saibul hajat tadi parantos diakadan urang kalihna. Terutama urang kalihna nya Cep Adi anjeun parantos diakadan. Geus ngadamel serat-serat SIM, STNK, BPKB. Jadi moal di udah enak rupa polisi oge. Sok sanjan rek ngendong oge. Sabab geus aya surat-surat. Hiji SIM, surat izin mondokan. Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Nu katilu BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok.
Jadi ayeuna macam adi geus boga kendaraan brewok. Kade hari nikah teh memang indah. Bahasana ge nikah enak nikmat ikna istuning kakna karasa akna aduh akna halu. Jadi nikah teh nikmat istuning karasa aduh ngomong sumudan kieu mah nya ibu sadaya rek teu nikmat kumaha panganten baru keur mah geulis digelis-gelis leres keur mah kaset di kaset-kaset jadi raja sapoe jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak jadi pengantin baru masuk kamar sambil digendong eta cek neng naon tadi teh neng Siska ka Adi endong kumaha cek Adi teh bungkus sok ibu kacaroge ibu Pak endong digendong moal digendong ngan dijak ini kolot siap jalan-jalan ke pasar baru paling enak jangan lupa beli pisita paling enak jadi pengantin baru masuk kamar sambil cubitan eta Adi di ciwit kuneng Siska tapi ka boleksek da teu nyerieur kakak diasongkeun deui iwit Adi sok ibu berge ibu ciwit saroge ibu berge teu ka boleksek rek iwit Adi moal cabok paling oke eta ibu sadaya matak luar biasa pengantin baru ya. Mudah-mudahan sing barokah amin kabungahna sing teras ibu sadaya sabab kade aya nikmat aya kapna tah karohah memang ayeuna mah keur panganten baru nya mitoha ge bageur keneh ayeuna mah pamajikan ge masih keneh diogok nya eta Adi cek Adi rek ka dapur oge cek ngisi teh bau atuh bau kita disuguhkeun beres ai keur panganten baru beda geus 1 tahun 2 tahun mimitina kobokan aleungit ayeuna mah segala pake naon lamun hayang tuang teh nyokot teh boga kokod ieu sia teh eta ayeuna mah kade nya rumah tangga teh kudu naon tah aya karohahna harus bertanggung jawab mantap jang Adi kudu jadi suami nu soleh neng Siska ge kudu jadi istri anu solihah neng Siska kudu jadi istri ulah jadi awewe kudu jadi istri sabab ari awewe mah artina teh ambek wadul wanian edan eta awewe hari istri mah iman, sobar, taat, ridho, ikhlas itu istri awas neng Siska kudu taat kanu janten caroge matak gedekeun kasobaran lamun neng Siska keur sare nangkum dileketek ku jang Adi kudu buru-buru malik bari nyarita kuserahkan semuanya untukmu kudu kitu lah ieu mah sarenangku leketek ku sakit teh kalah-kalahin kalah ka malik kalah ka nyarita maaf yang Anda tuju sedang diperbaiki doraka dan gitu awas seorang istri ulah katungkul ku pagawean sunat sementara menterlantarkan seorang suami puasa Senin teh sunah terus puasa Kamis teh sunah tapi istri mah upami rek puasa teh kedah ada izin rekomendasi dari seorang suami sok bebeja heula malam Senin teh Pak ada apa
anjing teh Senin nah gitu naon nyarek puasa nah meni bebeja isuk bisa aya pemakaian kumaha cek caroge nanti ayeuna we ayeuna nah ibu kudu siap terus ibu tos di Widian sok anjing teh Senin teh puasa hari jam 8 hujan caroge teh ka kebon ke kantor cek caroge teh mama ada apa hampura papa nah gitu kunaon ay tadi mah mau aya pemakaian kan buat cuaca mendukung nah gitu kunaon ari bapak mah teh kuna naon ieu si botak ngamuk ka ibu istri solihah buka puasana sok tawaran Pak teh manis alim kopi alim cucu taeta itu ya kadek tah Neng Siska hiji iman kuat bahkan caroge ginagenya eta jang adik kadek suami kudu jadi suami TS-na saja gagah uswah sing jadi contoh amanah kadek istri teh amanah terus emna mawadah sing nikah cinta ka istri teh terus ina ikhlas kudu gagah Pak jadi suami teh kadek ulah eleh ulah tusis ya segala aku macek naon cek pemajikan teh gak sewa bapak malah sok lah nyangu tah bawa dah bapak piring urus budak hari mama rek kemana ngojek pantes kudu gagah naon sebabna yo awewe mah wanian Pak wanian istri mah kahiji istri wanian wani yang harupan maot istri mah eta ngalahirkeun eta teh toh pati jiwa raga eta teh urat syarat 360 urat paragat eta teh naon tapi wanian sok sanajan ngaharupan maot geus 8 ge ngabring we keneh mantak lamun sim kuring naros ibu ari ngalahirkeun teh nyeri tah teu jujur eta teu jujur naon sababna berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian sakit-sakit ke ngajuru susah-susah ke ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran jujur beda jeung bapak malah mun ditaros Pak hari disunatan teh nyeri icing ibu mah maka bapak aneh di dia mah nanya ke bapak Pak disunatan teh nyeri tak eta jujur dah aing capok mung 2 kali sok aing lawan Pak polisi disunatan 2 kali atuh tinggal profilna wukul ayeuna ngeunah disunatan teh make laser leres baheula mah zaman sim kuring ibu sadaya di Cikampek mah nyunatan aja lain dokter bengkong naon bengkong teh budak ngarebeng nu nyunatan ngarongkong jam 4 subuh aing dikeum baheula mau sintik Pak dikeum geus dikeum angkat bapak teh langsung diharumunan ku sarung dilahun nya eta aya kajadian tatangga barang diangkat budak teh ku bapana pas rek dilahun bapana hayang kiih jang bapak hayang kiih heula caliknya jang bapana ka WC kiih ari barang bapana keur kiih budak kabur namun rek disunatan atuh indungna gogorowokan bapana itu budak kabur ari bapana keur di WC poho kana kolor tadi pake deui dah salat subuh ke sarung gajreng teh budak pas budak beunang diharupun bengkong datang ari bengkongna geus rada kolot can aya nu ngaganti rada lamur pas dilahun bengkong teh salah ngodok ayo barang
beresel teh barang naon putih ora-oran kuat teh bapana cuy ari nu lalajo mah husnudon we alus sangka oh bapana nyaeun ka anakna anyakna disunatan bapana nu ceuring an aneh ari budakna kalah ka ciciri hilang seuring nya atuh bengkongna deui we teu bisa ngabedakeun mana komodo mana belut eta kapanggih-panggih geus beres pamotonganana murag ka keblug orai kobra ka pencit ibu sadaya mantap tah ibu istri teh kedah naon kedah ngajaga kade pak istri mah wanian nu kadua istri mah wanian pak naon wani nganjuk aya hadian aya mingguan jangarkan salakina mah di ditu mah ibu istri na nganjuk dibayar ku tak aku duit teh bisa laki dibayar bisa laki alhamdulillah geus kapangi geus parin eta ibu sadaya nu katilu istri mah wanian anu wanian bisa maehan hirup ngahirupan nu paeh nu paeh bisa hirup nu hirup bisa ngahurungkeun gas ibu amana wae ngahurungkeun gas mantap kudu naon kudu gagah tajang abdi ge kadekna kudu naon gagah ayeuna Neng Siska ge wayahna kudu selalu taat mantap dina rumah tangga teh hayang sakinah mah ladang mawadah warahmah teh kedah terang sifat-sifat istri sifat-sifat pamajikan ari sifat istri kumaha wartosan tong sifat istri mah saur Kangjeng Nabi almar'atu daimatu tupulah istri mah awet kekanak-kanakan awet kabubudakeun istri mah sifatna teh ogoan entak hayangna teh istri mah dipuja dimanja disanjung dibelai dipeluk satuju ibu satuju wae ya dibela kacolok istri naon sababna istri ogoan supaya dijaga ku suamina jadi ibadah ari pamegat kumaha watakna wartosan tong pamegat mah watakna teh sifatna teh resep nitah sok keur ibu sadaya ibu keur di dapur nyanyang nyong wadah nyanyusuh cara ke ibu keur calik di kursi kumaha cek cara ke ibu mama pangninyukeun si kopi aya aneh nu nganggur nitah ibu naon sababna pamegat sifatna resep nitah supaya istri nembongkeun kataatan kanu janten caro ge bakal naon bakal langkung sayang cintanya kasaha istri gara-gara naon nembongkeun naon tadi kita ulah ieu mah nyokot we buka kokot saya teh ibu sadaya istri mah terutama istri ibu ayeuna masih keneh mulutnya ibu istri kudu naon kudu bener-bener ibu dijaga kehormatan sabab ibu sadaya yeuh naon sababna istri teu didamel tina tulang sirah sabab istri lain keur dijadikeun kepala keluarga naon sababna istri teu didamel tina tulang leun sabab istri lain keur dihinakeun keur dijadikeun boneka ku seorang lelaki naon sababna istri teu didamel tina tulang suku sabab istri lain keur diinjak-injak tapi istri didamel tina tulang rusuk deukeun hate mantap istri mah kudu dijaga eta
terutama kehormatan istri, terutama istri nah. Satu acan lahir Rasul kan ibu sadaya istri teh hina, terus hina 500 tahun kadieu sabada Nabi Isa diangkat ke langit, 500 tahun kaditu satu acan lahir Kangjeng Rasul itu istri teh hina, dijual belikan, dibengketan siga kangkung. Lamun gadung orang kali istri buru-buru di ruang kerepes era naon sababna sabab lamun lalaki hayang ka awewe di mana we panggihna teh lamun awewe nambung lumpat diudag diudag lumpat ka kolong jadi udag ka kolong benang di kolong ya di kolong itu ibu sadaya bejadna mora harita lahirlah seorang junjungan. Alhamdulillah istri dihargaan ibu tapi kayeuna istri mah dihargaan ku negara dihargaan ibu aya gedung wanita di mana aya gedung lalaki aya hari ibu kita Kartini can aya hari bapak kita Kartono bupati cecek lalaki lain papat ibu kota can aya bapak kota dihargaan ku negara bahkan ibu sakujur badan urang hargaan bu ka istri mah tadi hanap aya indung suku lain bapak suku bitis ibi lain mantis bujur ibu lain pajur bujal lain pajal buu lain pau mata emak lain abah celi ece lain kangli biwir ibi ngan ayah kebagian tenang pemagat panangan ibu tuangan oke ibu di Garut lah ibu sadaya tak istri dia hargaan ibu kutuangan di Garut mah ya buras budis burayo lain parayo bakmi mbak bakso bakpao bajigur bandrek bubur ibu terus bahkan ibu penyakit gaen menghargaan ka ibu budug burut bisul ibi geningan anu ngayer wae ibu ngeceun naon ngaranna busiat lain pasiat nanti keluar biasa istri dihargaan ku saya mantap jaga istri naon penghargaan di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi dugikeun ka sahabat kumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah saha anu kudu dihormat jeung dimuliakeun ku kaula saur Kangjeng Rasul umuka inung anjeun ai inung ka awewe terus sadai umuka inung anjeun sadai umuka inung anjeun sadai summa abuka dulu bapak anjeun jadi indung mah disebut teh 3 kali jadi indung teh kudu 3 lain gitu panah indung disebut 3 kali teh kacape indung teh 3 kan hiji dina nalika ngandeng ngandung ibu aya ngandek aya gendong naon bedana ngandek jeung gendong tah ari ngandek mah megarna di lebet ngendong mah megarna di luar untung ibu teu ngendong lamun ibu ngendong caroge ibu kudu neangan bakul jeung jarami keur ngeuleum mangkali 8 bulan aku alhamdulillah ibu manganten lamun ngendong si gahayang eta ibu sadaya sok ibu dina nalika telat kersepan geuning mulai rek hamilnya naon telat kersepan teh naon tahed cek bahasa agama nama cek bahasa nasional naon men istilahna sok men lalaki mah paling mencret lamun cek bahasa lembutna naon eta teh het teh kotoran kalau cek preman Cikampek mah si brewok utah geuting nanya ibu saya preman hulang tanya naon hulang ya iyalah
saya mau pulang ke rumah mau ketemu bini. Si brewok utah geti. Nah gitu kunaon. Ya iyalah, kalau si brewok utah geti, ya si botak menderita. Eta ibu sadaya araneh, ibu sadaya jalma cenah istri anu keur naon keur mulai ka kandungan ibu. Tadina resep kana baso ningali baso ningali kejo ningali salaki ningali duit hejo beureum ayeuna mah. Araraneh tengah puting hayang pais tihang listrik. Bingung bersalah kitu. Eta mah aya dongeng ibu sadaya pamajikanana teh hese tuangna teh. Dina hiji waktu Pak hayang pais tai ucing. Atuh salakina neangan ucing anu keur ngahejeun. Pas aya pisan langsung dibungkus kana daun. Dibungkuanna di kecapan. Di bawangan pas geus dipais ibu sadaya dibikeun eta ka pamajikanna tanyain geus aya tah pais tai ucing teh. Nya Pak abdi mah hoyong nyaksian bapa nuang pais eta. Balik. Aneh, masa luar biasa seorang istri ibu pengorbanan. Nu kadua pengorbanan seorang istri teh nyaeta dina nalika ngalahirkeun tadi ibu dihargaan ngalahirkeun teh. Naon sababna ibu sadaya? Sabab loba jalma anu ngalahirkeun teu kuat ibu sadaya pikeun ka perlaya matak tah urang kudu nyaah teh. Kabojo teh kitu nya. Ieu mah akarak boga saeutik oge mending papedengrengan segala hayang kawin deui sombong eta teh. Segala hayang dua sombong hiji oge riweuh. Beres teh Bu? Nya ibu ngariweuhkeun teh. Nu katilu tah kacape indung teh nyaeta dina nalika mengeneni. Naon Ibu? Mengeneni. Ya kan orang Tasik bahasa Sunda orang menyusui. Mengeneni. Sok Ibu. Capek keur nganina leres. Sok ngurus kurang kali teh Ibu capek. Sok gara ibu lamun budak ceurik diais ku bapana lain kaharepeh lain. Kalah kabi tarik ceurikna teh sabab ku bapana mah diciwitan. Tapi lamun budak ceurik diais ku indungna langsung diasupkeun kana stop kontak. Langsung trepe sabab istri mah boga stop kontak. Sukunya ke stop kontak. Matak ibu lamun caroga ibu keur ambak asupkeun kana stop kontak. Insya Allah bakal jempe. Sok tos isa geuningan ibu kakara kerap rek hulem budak pencerik oa saan budak indungna bapana mah oyoy alasan capek pan langsung kodok burahol det budak teh dasupkeun kana stop kontak sare deui kakara rek kerap deui jam 10 oa saha ieu sadayana indung deui jam 12 penting nah cenah eta teh orok teh nada deringna beda ai barang ditinggali geus serang beteng huntuna huntuna mah suceng anakna lucu bapana ngabon itu pengorbanan seorang istri mantap. Tah istri kudu jaga naon jaga kahormatan kade bapak oge kudu nyaah ka saha kanu janten caro itu ibu sadaya terutama Juan Adi sareng Neng Siska sok urang teh supaya naon supaya rumah tangga teh ngabuah sae gaduh didawan doakeunnya ieu cek Adi sareng Neng Siska sing dipasihan keturunan anu solih-solihah. Amin. Ibu hoyong gaduh barangkali soleh-solihah. Ibu aya tilu tahapan. Lamun urang hayang gaduh barangkali soleh-solihah tilu tahapan. Nu kahiji tarbiyah qoblal wiladah. Didik barangkali samaneh lahir.
Luka dua tarbiyah indal wiladah didik kurang kali dina nalika lahir. Luka tilu tarbiyah ba'da wiladah didik kurang kali dina sabada lahir. Kumaha ngadidik kurang kali sampai lahir? Kade napakah jang adiknya napakahna kudu hal. Idakah kharajaha wa idakah haram kharajal haram. Lamun anu dituangna halal insyaallah saya, tapi lamun dituangna haram naudzubillah. Nanti lamun boga budak bangor rada hese di kuarah ulah waka nyalahkeun ka budak. Introspeksi diri. Bisi nyaritan naon keur nyieunna padu wae. Padu serepet gajelang wae. Lain wudu heula kade. Yang adi wudu heula Siska wudu heula beres wudu salat 2 rakaat. Beres salat 2 rakaat baca Yasin 3 kali. Tuluy ayat kursi 40. Simkuringnya kantos ibu. Tas wudu rek salat kagrek Allahu Akbar. Pun bodoh geus buka. Ibu simkuring ngaos dina manakib Syekh Muhammad Al-Yamani ibu gaduh murang kali 13 jadi wali sadayana. Jadi ulama sadayana. Ternyata ibu amalanana hebat. Dina nalika mulai hamil ibu bojona eta Syekh Muhammad Al-Yamani ibu teu pulang. Anjeunna teu pulang. Bojona kirang pulang. Terus anjeunna nyepeng udalna, panangan kencan nyepeng udal bojona, dipatuh nyepeng tasbih. Ngaoskeun Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama 10.000 kali. Beres eta ngaoskeun sholawat anu diijazahkeun ka Nabi Khodir 313. Terus ngaoskeun deui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Tapi ka suhu 8 bulan. Kang kosim kuring ge nyobian pun bojo keur naon keur hamil. Cik Umi ngagoler. Urang cepeng udalna. Cepeng. Ge tasbih ucapkeun ngaoskeun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kakarak 10 balikan pamajikan ngagorawok. Bapana eta mah lain bujal. Lain bujal olesan nyorosot kan bae lain hati dia. Ibu sadaya mudah-mudahan barangkali urang sing solih-solihah amin. Nu kadua tarbiyah indah wiladah didik murah kali dina nalika lahir sok adanan komatan adanan cepil katu komatan cepil kenca 7 dinten pek pasihan ekah upami pameket 2 pamanjitkeun domba upami istri hiji ya hiji gaduh murang kali pameket domba hiji encit we ngan teh hiji deui mah dianjuk tiasa jadi nya ulah ieu mah 2 teu aya hiji kalah ka teh diponcit eta mah naon jarina teh tulus kan hiji ge jadi ngan ke di mana disupitan atuh sok hiji deui ngaranna anu sae Ayusina Ismahu saya nama dina Quran ngan kudu apa hartina kade wartos heula kajengan lu ieu mah omongkeun dina Quran ngaran budak jang dolimin aya budak teh jang hasidin aya deui nu awewe nyai kapirot lu apa hartina baheula ibu aya artis ibu di Jakarta ngaranna keren Anjasmara kita urutan kurang lembur cik naon hartina Anjasmara teh tai kotok nya anjas tina nafsun najis ai mara teh tina pahit jadi najis nu pahit berarti tai kotok teh pahit lamun teu percaya ku ibu isuk letak da simkuring mah percaya geus teu kudu ngaletak mending percaya we nya percaya lamun teu percaya ke ustaz teh kumaha cenah ieu teh isuk-isuk teh bener kitu ieu teh pahit bisi teu percaya mah letak abdi mah ngami budak teh arek naon arek bahasa urang we bahasa Indonesia bahasa Sunda nu biasa gitu teh sabios-bios asa ulah nu ngerakeun
Ieu ngaran budak toda. Atuh ku babaturanana dientod-entod. Guruna ge tara deukeut da sieun ka entod. Ngarakeun eta teh. Kamu ditanya, sare jeung saha jang? Bapak, entod, emak. Ngarakeun gitu. Di simkuring aya ibu sadaya ngaran budak 3, tapi lamun dipanggil sekali datang kabeh. Buka hiji ngaranna Jaja, buka 2 Lili, buka 3 awewe Ken Jali Ken. Datang kabeh. Serius seperti ulah naon ibu sadaya tah ngaranan sae. Tah anu paling penting didik kurang kali sabada lahir kade wawuhkeun kana agama, wawuhkeun ibu sadaya ka Allahna, wawuhkeun ka Rasulna. Ulah sampai budak teh teu ngarti kana agama. Itu penting. Mantap di ibu sadaya di barang lahir itu geus diwawuhkeun. Ibu lamun budak ceurik tengah peuting sok kumaha ibu? Baheula mah ibu anu diwawuhkeun kana agama mah budak ceurik tengah peuting. Jang jeup mamah teh capek, bapak ge capek, ngan mamah jeung bapak wasiat ka hidup angeurkeun mamah jeung bapak ka surgana Allah. Sok kitu tara ka budak. Karak kaleng. Kumaha tuh lamun ceurik ti peuting? Gandeng geus peuting tuh. Enakeun. Juri. Budak lain kala kasare kala ka molotot nanyakeun mamah mana jurigna. Bingung indungna dengan jurig. Salakina keur ngarengkol. Tuh jurig ngarengkol. Ega ulang dieu mah salaki jurig. Isuk budak geus dipandian, diwedakan, disisiran, dibedong. Lain diwawuhkeun ka Allah baca sholawat kala ka di polototan. Anak anak sia eta teh. Atuh bingung anu jadi anak aing anak saha. Jadi aku ku indung. Sarua bapana ge kitu teh balik nyaba teh. Budak geus capetang. Langsung di aing anak saha ieu? Anak sia aing teh. Basta. Tapi ibu, eta teh bisa pake ubar pasea bu. Simkuring mah lamun uih ngaos di mana we ibu beureun pamajikan teh terkadang aya kesal duka naon kesal mah lamun keur ambek simkuring mah tara ditaros bojo antep we ngan lamun keukeuh wae baeud sok disampeurkeun ibu kana rarayna teh anak cah ieu anak cah anu oleng-oleng anyun eta bojo ibu langsung ngabarakatak budak-budak teh bikin ka sarung ge merosot. Mantap ibu lamun caroge ibu keur amak tong ditanya. Antep mending ka dapur nih nyuci kopi. Langsung asongkeun kana rarayna. Anak cah ieu. Anak cah anu oleng-oleng ideung. Insyaallah ibu dicabok. Mudah-mudahan ibu ya lamun urang gaduh murang kali solihah. Tong seueur ibu 3 oge tahan baka karaos mah kurang. Boga putra 3 saroleh bari maca Quran. Ibu sakarat. Bapak sakarat. Kulantaran barudak bari maca Quran, luka hiji baca Yasin, luka 2 baca Tabarok waqiah. Luka 3 mananggeui kana sirah urang teh mak bapak mak teh keur sakarat, bapak teh keur sakarat sing kuat iman Islam, sing sabar sing tawakal. Tuturkeun abdi la ilaha illallah ditutur Muhammadur Rasul. Las maot baca kolot begitu diantarkan ke surga Allah melalui lisan anu jadi anakna anu saleh. Kabita sok orang kali pasantren ieu ibu sada majlis taklim pinuhan ku anak urang supaya bari samaca. Eta. Ulah ieu boga budak 3 ge kejul kabeh. Urang sakarat, bapak sakarat, ibu sakarat.
cek nu ka hiji teh ma nyebut eta indung keur sakarat bingung aing kudu nyebut naon nyebut cek nu kadua bebaskeun we mah bebaskeun cek nu katilukeun mah kebonna ku abdi warung ku abdi imah ge ku abdi eta indung keur sakarat langsung hudang totolos tolos ya aing can pae geus rek ngagarong sia ibu sadaya mantap mudah-mudahan keturunan orang sadaya sing dipaparinan ngarti kana agama amin ya Allah ya Rabbal terutama ieu panganten baru mudah-mudahan dipaparinan turunan anu solih solihah amin ya Allah ya Rabbal alamin eta ibu sadaya salajengna mudah-mudahan urang ngadua ka Allah kangge sohibul hajat ieu pangaosan teh sing ngajantenkeun wasilah kangge berharga na urang sadaya oge terutama sohibul hajat berharga payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin teraskeun bae ngaosan tu kita berdua pios capek pios modal pios ibu tahu dua pios aing balik ibu sadaya anu kasalajengna ibu sadaya urang doakeun sabada urang ngadoakeun sohibul hajat teras ngadoakeun panganten urang doakeun anu hadir nya mudah-mudahan kukumpulna urang sadaya ieu hiji tanda bahwa urang sadaya teh dijadikeun ahli ibadah anu selalu iman ka Allah Subhanahu wa taala terutama urang sing kuat iman. Naon sababna ibu sadaya urang sing kuat iman? Sabab loba jelema di zaman kiai di zaman ayeuna di zaman kiwari gara-gara lemah iman, lemah tauhid, lemah akidah, di mana-mana dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala. Lain kalangan deukeutan nu boga bingung jeung susah nyaeta Allah Subhanahu wa taala, kana kaamprag-apragan dengan jelema nu pinter bari teu ngarti kana agama. Terus jalma nu lemah tauhid sok oyol-oyolan di mana bingung di mana susah gagarayangan datang ke jelema nu pinter bari tengartikan agama curhat mama nyebut nama mama kumaha abu abdi teh usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang nanti semplek ninjang semplek korosok kebun gede belabur ada dina kenteng gatingan taraje usaha di darat di soledat usaha di cai tiga jembur bukut hayam kucekak di ulau kebanjiran datang ke imah loba nu nagih cukup sudah penderitaan kumaha cek eta si mama teh oh paingan atuh maneh teh usaha teh kitu salah kieu lain teh salah panto iman ulah yang ada pidul panto teh pinahkeun ka kaler keur mah susah sih tapi pinahkeun panto tapi anu lemah iman lemah akidah bakal nurut dibere bahan ku mama menyan 7 rupa rujak 7 rupa kopi 7 rupa kopi manis kopi gingseng kopi luwak kopi isek kopi budaya kopi abes rujak kalapa rujak gendang rujak leho cik dina nyiru tadi ngelawang pantau maka kieu mah ngaduana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maka gitu mah tuh kukus kasang maung sang Batara Nagasaki mbah nu ngageugeus di tangkal kai monyet mbah nu ngageugeus di hulu cai keuyeup tiling ting pak bapak sia beuki numpak ngaco tah ngaduana oge mata urang sing kuat sok ibu loba jelema gara-gara lemah iman ibu dicaram ku ustad ulah maksiat majar teh masing-masing ustad maksiat teh mau ustad iya cek saha aya teguran ti Allah mah aya banjir sarua
imah ustad ke kebanjiran naik ustad ke kata kalapa make kolor ngumpul nya sarungna ka bawa palir untung make kolor coba lamun teu make kolor eta ka mana hibeurna manuk eta majar teh masing-masing geus ayeuna mah kasadayana para ustad para kiai para ajengan lamun aya jelema nu maksiat nyebutna masing-masing siap masing-masing ke lamun paeh masing-masing mandi sorangan pe mungkus sorangan da angger atuh datang mah angger ka ustad ayo ibu-ibu datang ke Pak Ustad dibicara ge abdi teh acan aya mula sara mayitna eta cek Pak Ustad teh dah cara oke ibu masing-masing teh bedakeun ke cara oke ibu masing-masing mandi sorangan teh mungkus sorangan kubur sorangan kubur sorangan terkadang ibu sadaya mending lamun boga anak beunghar boga inisiatif geus lah mayit bapak ngurus asupkeun ka mobil naik bawa ka mana setim aya mayit di setim gosok tuh kanebo sekalian beres make kiet supaya herang asupkeun ka showroom kredit mayit sekalian terkadang masing-masing naon sababna di Indonesia loba musibah tah loba jelema anu sombong ngangkat beusi barbel 50 kilo kuat manggul gemuk manggul segon manggul jagong kuat tapi teu kuatin ngangkat leungeun bari ngucapkeun Allahu Akbar asar 4 rakaat maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat subuh 2 rakaat zuhur 4 rakaat loba anu teu kuatin itu jelema anu sombong ka Allah di cara masing-masing ya urang maot mah ngirupna ya maot anu dibawakan saukur amal urang apanya amal soleh namun urang maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa naon cek soleh teh Gusti abdi mah teu mawa naon amal abdi mah dibawa urang Cikareo eta teh bangsat amal eta teh anu kapalingan saha soleh ngeunah teu ngeunah soleh amal urang ka bawa mah lamun sae ditampi ku Allah kacanak lamun goreng teu katobatan sarua ka bawa sedengkeun dikubur teh ibunya poek nya keueung nya sempit poek keueung sempit poek keueung opa poek keueung sempit supaya ka bawa ibu supaya ingat terus dikubur teh poek keueung ikror ngaranna teh geuningan aya dina iklan geuningan ibu tepikeun katalar geuningan obat sakit kepala parane obat sakit kepala parane obat sakit kepala parane tepikeun ka apa ibu di mana-mana riot buru-buru ka warung meuli karame ka urang ge lamun apa katalar bahwa dikuburnya poeknya keungnya sempit insyaallah urang bakal naon siapa duh poek mongkleng dikubur ukur nyorangan tarajanu ngamaturan cek dikubur anjeun saha nah salaki kuring nah bojo kuring nah anak kuring kuring lain anak anjeun berarulin salaki anjeun beger deui ibu mantap lamun boga sawah buru-buru jual bu daripada dikawin pakai kawin deui ku salaki boga emas jual buru-buru transferkeun pina lomari dunia ka lomari surga suare ulah diangkat ibu sadaya
sok ibu mending hari amal hade ibu datang ke kuburan teh kurang keur papoe keung sempit rojol amal hade. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saanjeun kaula salat anu poek jadi caang, anu sempit jadi lega, anu keung jadi anu ngaturan. Rojol deh assalamualaikum, waalaikumsalam. Saanjeun kaula puasa biki ayo we maturan. Sadai assalamualaikum, waalaikumsalam. Saanjeun kaula pangaosan dina walimatul nikah. Biki loba ibu sadaya gambaran anak lantaran anu poek jadi caang, anu sempit jadi lega, anu tarina maturan jadi loba maturan. Gambaran anak di jero kubur pesta. Berpesta itu terojol aya makhluk lucu leutik sorana ngirung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahanjeun kaula 2000 anu sok diasupkeun kana koropa ku ibu-ibu. Matak sing isi komah kembali leutik oge. Jadi penghibur. Ya sabab amal mah ibu sedekah mah nu penting mah ikhlas daripada saeutik teu ikhlas mending gede ikhlas. Eta teh ibu lamun aya amal hade kitu kumaha lamun keur poek keung sepi torojol amal goreng naudzubillah. Kumaha? Sanjeun ulah sok api-api. Kaula anu dilakukeun ku anjeun di alam dunia. Saanjeun teh kaula Bang Emo. Orang Bang Emo teh datang teh. Karunya ka ustaz setempat, dengan setempat dicaram nyokot Bang Emo atuh ustaz atuh mereng minjem boro-boro keur sias. Wati man lain malikeun. Urang pada balangsak keur di dunia teh lamun balangsak teh mah daripada di dunia balangsak di akhirat diasupkeun kana neraka. Naudzubillah amin. Urang doakeun ning anak Bang Emok sing lanas. Amin. Geus lunas ulah nyokot deui. Dawo. Ulah nasi doakeun bae. Eta ibu sadaya kuraen mau gerem gitu teh ibu rojo deui ibu sadaya eta saha anjeun kaula duit anu dikodok di kantong salaki maneh teu bebeja kade ibu sok sadajan caroge tanggung jawab ka bojo tetep anu aya kene di kantong acukna mah eta nu caroge kade kudu bebeja ulah paduh embat wae bunga aja kalau kita misalkan 15.000 kan boleh jarum coklat siapa yang mau dibikin kabeh karena merah yang boleh jarum coklat mantak disimpan kepanggil kena mau duka kumaha etanya istri mah pak duka kumaha eta istri mah naon kumaha eta gagah satri jadi lamun orang nyimpen duit di mana wae kapangi gue pilih di mana ke kapangi kita coba ke istri banyak istri nah itu ibu sadaya mantap mudah-mudahan orang sing kuat nah, terutama hayang rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah nu kahijina mah iman tancapkeun dina manah urang sadaya bahwa sadayana oge geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sing dipaparinan kakiatan iman urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, hapuntennya sanes kirang sono iswantuna ibu Pak geus rada naon beujing da istirahat nya. Bagi kena istirahat. Saya di sini kuring enjing ngaos deui. Enjing-enjing di daerah Canggerek, teras asarna di daerah Leles, teras ka daerah Karangpawitan Mungina. Seminggu lah 2 minggu bahkan sasasi ieu ibu sadaya dugi ka Bandung, ka Tasik deui, ibu sadaya teras ka Cianjur, ka Bogor, ka Pamungpeuk. Piduan nanya mudah-mudahan mengulemna sing jadi nyanyi aing keunungan rek naon aprak-aprakan terus mudah-mudahan sing aya manfaatna. Terakhir buah jeruk
buah delima, buah semangka, buah apel, itulah buah-buahan yang bergizi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.